Bu Hansip, punten pangnagihankeun iuran wajib ka warga. Mohon mangga Bu RT. Bu RT aya prayogi. Oh, mohon mangga. Ieu bukuna. Oh, mohon. Atur nuhun pisannya. Sami-sami. Tapi Bu RT punten. Abi teh bade uing rasa kedak. Bade gentos lekeun gedung. Mangga teu sawios. Mangga Bu RT. Mangga. Aduh, udah siang kieu. Malah naon gitu si Ambu. Abi kasiangan tuh kumahanya. Mudah-mudahan we si Ambu teh teu nyesilan. Ya, bias lah ambil angkat. Punten Ambu. Yang Ujang balik ke kebon. kan tenang kan si Abah ke kotanya. Tadi pesen ke Ambu. Si Ujang senang meresan kebon. Hancaan Abah nu kamari. Oh, Abah ke kota? Mohon. Betul Ambu pamit gitu mah. Ujang angkat heula. Ujang angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Mohon Ambu. Punten Ambu. Cenyai mangga. Bade ke mana? Bade ke kebon. Oh, mangga tuh wilujeng. Oke lah, terus nagih iuran ganti kerudung teh di warung Ceemu. Ambu. Bintin. Nuhun abi telat. Nyatos we teras we ka dapur dah seueur geroheun. Janur, hey. Aya naon Bu Hansip? Janur. Aya naon Bu Hansip? Iya, abi ka warung. Teu aya susahan. Tos ku abi disusul. Naon atuh nyusul-nyusul? Biasa wae iuran wajib. Oh, mata aya naon? Tibang ngurasa kitu ge susu imah segala. Udah hese atuh seslur. Kita Aya wae. kita mahat aja opos. Kon, janurnya. Oke ya. Ya, oke. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam. Ambu punten badai nyungkeun iuran wajib. Mangga, kayak atas kerapnya. Nuhun mangga. Balik ambunya. Turun Ambu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mama Lilis. Waalaikumsalam. Bu Hansip. Mama Lilis biasa pada nyungkeun iuran wajib. Oh, mohon atuh antosan sakedap. Mana Mama Lilis mangga. Iya, Bu Hansip. Hatur nuhun Mama Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, nah bumi tebet ngali. Ini alis nu kamari mah kontrak teh mahal teuing. Sampurannya Mama jadi kanu sederhana. Ya Mama lios. Lilis, balik deui juk. Tinggali di rumah. Sigana komporsan di pareman. Yang di satu mah Lilis kabuluhannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis, badai kemana meniru lusuhan? Iya, Lilis tadi ke warung si Mama ningali kompor bilikan di pareman. Oh, sok atuh enggak. Iya, aing badai ka mana? Abi di warung kapayun ku bapak, ninggal toko pupuk di ke Bojong Nutup. Oh, yang satunya, Lilis tinggalnya. Ya sok Lis.
budak teh. Cikene di dia gancang pisan lompatna. Mama Lilis nuju naon? Cejuju. Nuju ngantosan Lilis. Oh. Ari Cejuju ka mana wae nu beka tinggal? Aya uwi ti kota, kalarasan aya peryogi. Oh, Mama. Kumaha Lis? Kompor teh aman? Aman mah, aman. Eta Lilis. Nuhun tos dongkap geningan. Oh, mohon atuh pamit kitu mah ti payun. Mangga. Ayo Lis, urang ka ditu. Ayo mah. Aduh, Bah Manor jeung ka kota sagala deui atuh. Jadi kapaksa kuring nempo panen sorangan. Aduh, awas ya Bah Manor. Tempoh heula hari itu Sonten geningan ya. Oke lah. Sama ratusan. Ini dewe. Punten. Mana Cejuju? Bari kemana? Nih teh suami tara pernah Cejuju teh. Aya uwi ti kota, kalarasan aya peryogi. Oh gitu. Mangga tuh Cenyai. Oh mangga Cejuju. Aduh, itu tuh sonten. Gila, jangan depan coba. Cejuju kemana wae? Aya uwi ti kota. Oh, Neng bade ka mana? iya tos uwi meser pupuk di piwarangku bapak. Oh mohon. Mangga atuh. Duh, teka rasa kekulilingan kebon teh. Geus dek magrib di wae. Sah, keremur Mas sebenarnya teh kemana sih teh tadi kekulingan, geus teh capek. Ih, sebenarnya mah arek. Engke lah, deui ya. Oh, lalu. Yuk kakak, makan kakak. Sok tua. Oh, abang ada ya kakak. Buang ya. Alhamdulillah beres semuanya. Assalamualaikum. Ujang, ayo ke kebon teh di kamalinaan kieu tuh tingali. Di tos cedem kieu ini. Gua nambung punten. Tadi seorang udah dijelaskan. Rasa kalau betul tuh. Nya sok tuh Iba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.